Bismillahirrahmanirrahim. Ujar adat bapak pengantin di kawinan. Pinang sadaya pada karungku beres ular cing cirine ieu teh dina aya dina poe kabagjaan urang sararea cung tapi sada acana ieu panganten urang lebetkeun ka singgasana urang sadung-sadung heula ka Maha Agung ya cung ari nayaga araya kitu kula bereskeun kupingkeun ku sadaya sampun kana Maha Agung no kagungan kun payapun jelek ngadeg ragung larasa kersana kawan sana di langit pating kaleuti di bumi pating kulisi gumelar di alam hati anu dina rasa nurungasa dina hati anu masken dina iman dina Islam kitabna Quranul Karim nu agung Allahu Akbar Allahu Akbar sadok ya abi mudah-mudahan poe ieu urang aya di kabagjaan brau ya geura apa-apa ya su beres. Ayo kawan-kawan bergabung kita berkumpul bernyanyi semua bergoyang bersama-sama pada segala benang problema yang ada bersama cowok ganteng Ucap dan Anggi. Tega
pindah sana kalau nanti celok senakulah hampurannya jang diharap ya geningan sakit rimil nah iya para tatamu undangan para bersumpi reg-reg aki teh dina kapan bagea dina dinten ayeuna cung alhamdulillah kanca-kanca panayagan dan ieu teh rupina janten panganten mah atos ieu teh tos sah janten suami istri cenah syukur mapengusuk hujan gitu jang cenah ya aya aki mabuk sejati doa aya jantama cenah dipayun sareng teh Boris alhamdulillah tapi da kuring oge teu eleh da kuring tadi teh teu sorangan sugan kancar nepos ini di mana tinggalin di mana sugan belah dia kalanan moal tinggalin di pacuan gitu tadi jang tapi kalanan si Nini mah biasana sok rada ngejlek si eta mah lamun aya keberang-kebruk karek norojol kumaha we Bang barongan aya ya karek nolong urang haokan gerajang cing sok haokan kayaknya make doa ramean jang kan itu kan idol lagu naon bieu teh make aya ceno tong di saosan aya di saosan maneh teh ceno dawet teu make nganyuk ulah era ieu aya naon lain dia abi teh tadi teh keriweuh di tukang teh jual mana ge gemrang-gemrung ai kabeh mah ngadenge anu ngahaokan jiga tukang dagang teh sok buru-buru nyamperkeun naon tukang dagang ceno dawet naon deui oh teu poe kok maneh sakieu deuk ka dihareup ai maneh di mana ieu teh kami teh tadi tempat dititah ku maneh teh sok pohoan ai teh geus di mana geus macul naon teh geus kira tinggal di hareup ieu aya icu urang aya jantama sareng teh Boris alhamdulillahnya menik kaset menik geulis ya icu urang aki atuh urang dadeu doa we nya mudah-mudahan jadi kulawarga anu sakidah mawadah sakinah beureunan sakinah cek urang naon bieu euy sakinah mawadah jeung wamumun warohmah jurig warohmah pamana atunya sepurang wa dibubun dipengker ke bae beureuh cenanya ke satu akhirnya maupun bocung hujan bareng di depan anten alhamdulillah aya nama tos pas ini ngajetuk rami aya nama tos janten dua mempelai anu sah maupun musuh hujan ari kitu musuh hujan aya batur manakeun kenteng satu wae ke satu akhirnya urang sedang pakaulan berenya akhirnya ulah dilatih ngarunya aja di sisi jalan kumaha halaman kayak sampel tempe teu bae aya nama poena raja jeung ratu urang sakinten aya nama sok we kapanaekan urang hiburan heula nya urang pakaulan kadua panganten ieu
Mas